Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Bahasa Sunda, Guru Pak Indra Setiawan. Perkenalkan, nama saya Fatima sebagai editor dan rentenir. Perkenalkan, nama saya Aisyah sebagai Iteng. Perkenalkan, nama saya Jija sebagai Ambu. Perkenalkan, nama saya Halim sebagai Kebayan. Perkenalkan, nama saya Faisal sebagai rentenir. Perkenalkan, nama saya Kamil sebagai Ujang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 Bahasa Sunda, Guru Pak Indra Setiawan. Nama saya Ayira Aprilian Nisrina sebagai editor. Woi, Kenalkan, kita ningali video si Kabayan si Iteng. oh coba Kang ceritakan. Dina hiji carita. Ayo ning masakan ayam kecap sarang sembur jengkol. Oh, ini Neng, mohon. Coba yang lapar. Emang Neng benar eta dijodohkan jeung Ujang? Tapi ning mah teu cinta da ka manehna. Kunaon teu cinta da Ujang boga segalana ketiga. Ya atuh kumaha atuh teu cinta mah. Hai Iteng, balik kenal di dia. Tadi di tangan ditanya baberes. Kuna di dia. Bu. Kak, iya asa-asa kenal ieu rantang anu di bumi. Iya Neng, Iteng lantaran ka abdi. Atuh Iteng, ambu memasak sareng urang dahar. Kunaon dibikin kasih kehe. Da Bu, karunya tadi Kabayan ngabajak sawah. Ayo Iteng geus bae. Atuh ditarik. Iya, pokok Ambu, eta can diemam. puasa berada amat teh. Ieu Iteng, mana teh kudu inget, mana geus dijolongkeun jeung si Ujang atuh kunaon nyampe-nyampekeun si Kabayan wae. Ih, aing mah. Ambu balik ke mana? Ieu bade ieu nuju ka bumi. Ayo Iteng bade naik mah. Ayo atuh teh, mana kita minta foto. Atuh da embung si embung mah. Kanan Pak Motor mah. Ayo gaskan kan. Iya datang dari bawah aku. Oh iya mesti gana benar si Iteng jeung si Ujang. Semoga we lah supaya boga minantu anu beunghar. Domba puring jauh. Kebayang kemana? Eta kenal banget burung itu. Ternyata si Iteng dari dijodohkeun jeung Mang Ujang. Oh, eta anu sombong teh ya. Nya ka dia teh kuwi teu gede-gede amat. Bade ka mana? Bade ka dieu. Kabayan eta ke mana? Bade ka dieu. Kabayan. Aku lupa bae. Tong kitu geus ayo heula. Ujang teh kemana nya? 2 bulan teh mar hutang. Oh nomorna ieu teh nek teleponnya. Ieu deui kampung pada sarana nepi eueuh jelema pisan anu lewat. Hayu sak urang neangan. Oh, ayo. Ayo neangan. Ayo. Wau teu bade ngaranna Ujang. Ini mah Kang Ujang lain ieu mah. Oh, ayo Pareman kus. Cenah ieu. iya manehna bayar hutang geus bara bulan ieu. Gede hutangna ka urang. Ieu da ieu motor ieu menang minjem. Ih, kayak ge gara-gara hutang beureun. Inget amung ge, ge gua campur ge. Ulah kamu. Ieu motor menang minjem ge di bangga. Motor wing. Barang-barang Ujang anu aralus eta menang ti ieu. Menang ti Bang Emo. Anu bener. Ambu mana barang orang ngecot ambu. Iya atuh anu barang geus dicopot mah ulah diberekeun deui. Mana ambu barang? Iya atuh. Amun teu Ujang kayak kekerasan. Ujang ulah tuh ka ambu. Geus ambu berekeun barang no pasien ku Ujang. Heuh ya tah. Nuhun yang geus ngabantuan si Ambu. Ambu ge minta maafnya. Soalnya ambu sokan jahat ke Kabayan. Ya, naon ambu. Intina mah kieu we. Ayeuna hubungan maneh direstukeun ku ambu. Yeay! Oh, gitu.
Sekian dari kelompok bahasa Sunda drama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.